muji syukur kanu agung mugia diaping dijaring tinekanan pamaksadan disungsung malarahayu diburu payung pangagung kabagjaan mangka tetap mangka langgeng kenging rahmat yang agung asa mung sajorelat lir ibarat kilat rai poe datang minggu rai minggu datang bulan rai bulan gulung tahun kiwari cunduk waktu anu tangtu datang mangsa nu waluya
bungsu ibu silarang bapa. Sejak nyanggakeun sungkem pangbaktos tawis hormati lawan ka ibu liwah ka bapa. Bapa ibu guru, ieu abdi sejak lumeheus ka pangkonan. Rahing ayeuna sejak permios bade manjangkeun lalakon hirup di Marajapada. Geusan ngaronjatkeun ka jembaran atikan. Bapa ibu, mugi gersah nampi ieu abdi nu ageng karumaosan. Rumaos seueur kalepatan salamin acan tiasa ngulangkeun ka deudeu. Abdi teu acan tiasa nepangkeun ka nyaah anu ayangan ngagegeuleuh jeung ngaririweuh. Abdi neda halal ti ibu kalih ti bapa tina sagala rupina. Tina ilmu nu parantos dipasihkeun hakun mengabdi sadaya neda panuhun kanu maha agung. Gelis rangkul ibu bapak guru nani tangtep sasarengan. Hidup anaking puputon cimat awaking baik gerargeun ku hidup sakabeh. Jian pangdoa ti ibu bapak guru hidup dipalar hidup hurip hirup kahareup baik gerak patri dina acining padaring ati sanubari. Cangreut pageuh dina galeuh-galeuh manah anu maneh, tungkus dina tungtung kalbu anu saestu, geracancang dina tulang-tulang kahayang nu bakal datang. Ieu harapan geus narembongan keur hidup nu ngagumpai jalan bagja pikeun hidup sarerea bral. Gerak miang tandang udang kahayang. Bapa ibu ngaduakeun ti kaanggangan, diandung pangestu ti ibu, dijajab pangdoa ti bapa. Bismillahirrahmanirrahim anu diseja piluluyan hidup piluluyan beral gerami yang udang kahayang. Sorang cita-cita diajar sing sukan-sukan pikeun hirup hurip bagja bral. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapa neng aa ngadeg sasaregan gerak tanpa is kadeudeung layang pangajian ka siswa-siswi anu aya di palih payun. Segenap di SD Negeri Hiji Sukamaju sadayana urang mayun ka sepuhna masing-masing ka ibu ramana masing-masing. Haturan Bapak Kepala Sekolah Liwah Ibu kelas genep kersana Bapak Didi Cahyadi SPD Liwah Ibu Wira Gunawati SPD nyagakeun layang pangajian ka siswa-siswi. Bismillahirrahmanirrahim. Kasep gelis anak ibu jeung bapak gerak tanpa ieu jimat gerak bawa ke jalan pilun pangeneang bagja di alam nyata. Piluluyan asal urang bebarengan nutruk ilmu nyupriharti ayeuna baris patineung nu dikantun mulus rahayu memiang pinanggih bajab kurang pangdoa dirung-rung penjurung laku mugia mulus rahayu mugia pinanggih bajab bral gramian gerak tandang pangkalangan kasih gelis mayung kapalih payun mayung ke bapak masing-masing. Siswa-siswi kelas genep di SD Sukamaju sadayana ngadeg mayung ka ibu bapak masing-masing. Di bapak mudah-mudahan putra putri mama bapak sadayana dijanten urang kali anu soleh urang kali anu soleha. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Alhamdulillah Bapak Ibu rengse sadayana haturan kanggo siswa-siswi kelas genep kanggo majeng ka palih payun dibantos ku Bapak Ibu guruna masing-masing urang aleupasteun balon sasarengan di palih payun. Ibu Bapak Kepala Sekolah haturang kanggo ieu habis tes
Baik. Dokumentasi, silakan. Pihak orang tua kepada pihak sekolah, mudah-mudahan kebaikan dari para orang tua dapat diganti dengan yang lebih baik.
Ratu